Bray, orang boga filosofi anyar sih. Wah, filosofi naon nih? Hade sih kan? Jadi kieu hirup mah ulah jiga kanyut. Nah, naon hubungan anak filosofi jeung kanyut? Heeh. Kanyut mah katelah saeutik oge tegang. Nah, ngalilir teh menit teu kagok puguh ning curhat mah. Ieu sugan teh rek mere motivasi aing mah. Malah musingkeun init aing mah. Bray, urang mah teu ngarti ku tukang es nonong. Nepikeun ka ayeuna teu ditembak polisinya. Nah, bet kudu ditewak polisi. Naon kesalahanana? Sepeda we eta ngadagoran es nepi ka nonong. Jadi kekerasan dalam perdagangan gitu. Serempeng ku aing. Ayeuna teh lebaran geus meuli daging can, Gitu saacara meuli daging ente kudu nyaho elmuna. Wow. Kanikmatan daging teh aya 3 sebenarnya mah. Oh gitu, hayong nikmat tuang jeung daging teh. Emang naon wae? Nu kahiji teh nya dahar daging, anu kadua naik daging, nu katilu ngasupkeun daging kanu daging. Tah eta kuncina hayang nikmat dahar daging teh. Kira-kira asa kurang kahartos nu katilu mah ieu. Kumaha sih eta ngasupkeun daging kanu daging asa renyem. Lain aja, zaman ayeuna mah anu padi teh geus teu kapake. Nah, teu kapake kumaha ieu maneh gitu. Lain ku ayeuna mah semakin merunduk teh semakin ditincak penghargaan mah. Oh gitu. Lah terus yang harapan zaman kiwari teh kudu make ilmu naon atuh? Sugan mah kudu ka ilmu guludug anu ngalangan seutik. Tinggang we bentar tuman, tutung kagol.